Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutul qasri ari pirang-pirang syarat ngosor salat. Sab'atun eta aya 7. Ayakuna tegesna hiji aya saparuhu nyabana jalma marhalataini eta dina dua pamondokan. Wa ayakuna jeung kaduana aya itu sapar mubahan eta anu wenang. Wal ilmu jeung katiluna nyaho bijawajil qasri kana meunangna ngosor salat. Wa niatul qasri jeung kaopat niat ngosor salat ingdal ihrami dina nalika takbiratul ihram. Wa antakuna jeung kalimana aya as-sholatu salatna rubaiyatan eta anu bangsa 4 rakaat. Wadawa musafari jeung kagenep dawam nyabana ila tamamiha tepi kasampurnana waktu salat. Wa alla yaqtadiya jeung kagenep ulah ngamakmum jalma bimutimin ka jalma anu sampurna salatna pijujin dina hiji bagian min salatihi tina salatna itu jalma anu ngosor salat. Wallahu a'lam bishawab.